كان بيننا الحبيب لدنا kiamat nyiptakeun Allah Subhanahu wa taala poe kiamat teh homsina alfasana 50.000 tahun sesuai dengan sareng dauhan Allah kana miqdaru homsina alfasanatan. Jadi ukuran poe kiamat teh 50.000 tahun. Ukurana diukuran dina Al-Qur'an eta teh 50.000 tahun. Ini gambaran sapoe ge sabaraha? Sapoe urang misalkan di akhirat teh ukuran teh 1000 tahun, di alam dunia sapoe teh. Jadi sapoe akhirat teh 1000 tahun umur dunia. Jadi lamun urang disiksa di alam kubur sapoe we berarti gambaran umur dunia mah 1000 tahun. Knowing everything comes on you, the Lord.